Jangan lupa subscribe. Kalau gak subscribe ulah nonton. WK wadul ketang here eta mah. Ieu ucing molor we. Nyolong-nyolong lauk atuh sia teh. Oles ku dek tak kelakuan. Jadi ucing geus mageran, komo dijadi jelema meureun sia mah. Poles deui. Kena Samsul teh. Molesan ucing gelo suka. Tuh aing rawas we. Anjing. Itu cowok FF ngagetin Daripada sia cowok bucin. kunaon arsia nurutan aing kieu kan. Sun Arisia kunaon molesan ucing pagawean kalau kuan teh. Pusing deh kah ngelamar gawe ka ditu ka tarima. Geus teu kusum jang, emang ngalamar gawe mah, usum mah ngalamar awewe. Naon? Yang dipoles ku ucing. Kadieu. Sinario sia tengah bucin. Lah, tundung. Tuna panah deket bantal. Mang, tuan mang. Emang ngane boga duit ya? Henteu. Senang nungguan we. Ludengan bangun yang digoreng kas basreng jam. Ngajak pan dieureunkeun teh ame maneh meuli. Itu sedekah raja batu. Sia melalampahan 13 uang tiap aya tukang dagang tapi dieureunkeun. Iya. Kumaha DX we, singet-singet DX. Meuli atuh. Nu baik, teh beberan teh 2000. War disangon mah jang. Nuhun ya 2000. Meser. Jang beak cilok nage jang, aduh aya ge tinggal minyakna jang, arek diuyup ku jang minyakna dar sarasa basreng minyakna oge. Geus salamang meuli minyak 2000 yang di imah di Sangwan. Siap. Tari wah. Kalau pateh jika mereka paraban. Emang gitu bang, Samsul mah riweuh. Pocong apai? Emang aya kitu pocong apai? Abang nggak mana pungkul. Ayah bang, training hiji di kampung Golai. Kemarin pocong si dulu, akhirnya pocong apai? Gagah kamu, kele. Ya begitulah bang. Oh ya udah iya. Ini mana naonan gadagan budak sama bawa gitu tiga kenalan puyuh lumayan cak dengan duit goceng yang udut nggak sih kunik budak ditipu motoran enggak sih hati sih kan odong-odong gus BTW namanya apa tuh besti pocong apa itu ngis meresahkan Nyata jang keur ngomongkeun aslian pocong teh trending di dieu asli bang ima pocongna rada gelo bawa-bawa dikuburkeun supaya nya jadi marakayangan gitu deh kah. berarti eta mah kudu sampurakeun ini sampurakeun kunaon bang gampang Kena kadang iya besti tinggal sia Samsul hampir tayeun barang akan wae motok henteu maneh mah lah mentok-mentok teuing bang berat mawana berat mah manggo muning ngatanyakan oh berarti iya mah kudu ka Ustad Opai orang sempurnakeun ieu pocong bener pokoknya mah penting urang ka Ustad Opai hari kitu mah urang enak balik heula sabari ngabejan Ustad Opai na nya siap aduh sedikit ayam bakar awet meuli toga duit kumaha atunya aduh sawareng aja bantah di mana teh Mas Sigit mulai yang bakat kabeli ramai kanu kayak kajaban Kak kunaon sih ya natap aing gitu menit tajam
sia keplak sirah teh supaya pesirah dek teman sedikit rahat kolot dek. Cowok teh lemah karena kita tetap sakit tuh. Lain lemah orang mah. Tatapan maneh mah pas nu arek pinjem duit kan. Gitu mana mah ke orang teh. Enggak deui da emang fakta. Geus BTW arek mah kayak Ustaz teh. Hayu dengan ieu lah, urang sasalanya. Ya udah iya atuh. Kita bangus menyebut subluk. Geus urang salat heula, moal beres-beres ngomong nyingkung mah. Tak kalakuan. Iya. Anu ngidam pas kiblat kalaksana teh. Ripuh. Ya Allah, apa ya Allah, mana kajaban tinggalin duit teu boga. Wah iya mah kudu ka ima-ima yeuh dengan kahakanan. Kemana si kawin teh ngelemot teh pas sampai Cina? Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka. Si Samsul beparawakan gitu kos toilet penting-penting ngalih rangkeun. Kemana mana arek lajaban lin? Tong poho besek teh minta duanya. Kan pitayeun. Hayu geus siap nih. Orang ke Ustaz teh. Gaskeun. Halus kompak juga berharap membantukan. Ayo siap. Kalah. Pasang ngadekat bulu kelek nih kak. Lain asam liangan. Ieu mau balik. Ayo buru. Kelak. Nah balik di warung gitu. Ini mau balik. Ayo buru. Bah gue capek aing satu lagi Askum. Assalamualaikum. Mungkin gitu Pak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sudah ngecermai lampu. Iya ari mama kolot teh. Ribu. Maklum ora kene. Ngora teh mana jukna? Para siapa emang? Aya naon ulah pisanat ieu teh model ribet kieu. Asa diudag-udag begu. Kieu Pak Ustad. Lembur urang teh selama seminggu teh disingsian we pocong. Teras kisana. Kira solusina kumaha Pak Ustad? Nya kumaha apa itu solusina asa tenang hirup teh modal ge diganggu. Lah nya Riki cara nama merenang terawang heula kumaha. Naon masalahna ieu pocong? Tenang. Gampang eta mah. Ieu mah cara anu paling ampuh pangmeuleukeun hayam pocongna. Hayam naon? Tar. Halus euy karena rompak jeung keur maca Pancasila. Udah ku ayam bakar biar ku puyuh mah da hese atuh ngajaringna ge. Are kumaha ngajaringna? Oh, sugan teh ku ayam kampus tah. Kan ayam kampus jeung ayam kampus. Tong kitu pae memang teh keneh kayak ge can lepas tangan. Tong sing lepas tangan, lepas landas ge bisa. Kumaha maneh we seueur lah. Oh iya udah iya atuh. Ayo sari anu maksudna itu hari di mana? Ieu teh kopi-kopi acan dina Ustaz teh nya. Ini boga kopi sih nya. Ting teu boga pamajikan sih. Bapak mah ngomongkeun teh mana kadenge kana ceuli aing. Da denge atuh mah teh ngomongkeun kopi-kopi acan.
dibalik karena ge marane anu nyugun ka ustad lain ustad nyugun ka marane sahteuna tan haus geus bang cai wae ku aing diberek lah geus we masalah pocong mah eta mah bisa diselesaikan aya mah baralik we siapkeun we ayam bakar panu jeung lalamna jeung samalna lah pokok geus aya mah baralik we eta mah yakin solusina tibang kitu beuleungkeun we ayam pokona namanya ulah puyuh ingat hayam. Oh, ya udah, iya tuh. Aduh. Oh, nya kitu we teh nya, bade ngeureuyeuh heula nya. Oh, nya. Siap tan? Kelah kedap, asa anu kurang ieu teh. Ngomong-ngomong amplopna mana nya? Pernah dutung nih hejo. Can ngopi ya. Aduh, geus peuting nih guys. Berhubung geus peuting, isukan urang rek nugas. Meser manggah karena mayana marangga ah kasadayana. Mama. Zik naik motor. Aduh bangsa.